from understanding, grew a forest from a tree. Blurred lines of fact or fiction has me standing in between. Kaya sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah, kalawan sing digampilkeun dina ngalah rezekina, sing diistiqomahkeun dina ibadahna, sing rutut raut sauyunan, tong dugikeun ka aki nini-nininya, tapi dugikeun ka tutup yuswa akhir hayat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin hadi wa ila hadratin khususan anda qadir jalan sedekah fiddin khususan muslim khususan iya bagus tapi jangan Allahumma salli ala Muhammad jisadiatan ilari khususan Bapak Suwandi bin Asma khususan almarhum Ibu Ica Tisnawati binti Kandi khususan Bapak Maman Sulaiman bin Dang khususan Bapak Dang bin Adam khususan Cum binti Adam khususan Abah Salim bin Aki bin Tarik khususan Ena binti Marta khususan Aki Sukar bin Mama Rumi khususan ini Cum binti Irsanan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin wa rayyuhu wa rahaynun wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun in kana min al-mukaththibin ad-dallin. Fa nuzulun min Fasabbih bismi rabbikal azim.
Sadaqallahu alim. Al-ayyamil amat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakit anu kapiatur tisim kuring lepat tisim kuring cinta Allah mugi ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapatakan wajah kami tapi bisa dia mau tugas pengitung malu siraman dina dinten ieu supados panginten ieu sanes hoyong pupujieun kata ngareputan tangga tapi ieu hoyong aya ridona ti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu panginten ieu acara ngaras sinareng siraman sanes mung saukur kanggo calon panganten unggul, calon panganten baru, tapi urang sadayana anu parantos panganten bari oge boh bilih hilap. Mohon kumaha ngaestukeunana kadujanten ibu sidareng rama. Mohon kumargi kitu sumangga ayeuna urang kawitan dina bubuka di Sunda ngalangkungan raja. Sejak numut kentak tali budaya karun Sunda neda ridoning diwari cunduk di waktu wancining putra tisu bejaras di lahiran batin wasu ibu kapan pidawuhnu aku kasakuna Gusti nasepute wawakil Gusti.
wala ilaha illallah Allahu akbar. Siapun terkesadayaan iya ramah bapak kami ibu sejak nyanda anu gelis putri kesayangan Nabi dalam akhirat ayah di depan kayuan Allah Subhanahu wa ta'ala jalan bangga bapak ngalang seperti satu anu gelis di tengah ulawak kali ulawak kecali gelis anak ini 25 tahun kapan hidup budak ular ke alam dunia tukang lantaran syariat ibu sinar terang ular ke alam dunia ngalangkungan rahim hidup ayah di alam rahim di sasasi kebikin kasarapan sasi mangkung lagi kayaan anu janten ibu ngandek kantosku ibu-ibu sadayana karaos sasasi kumaha raosna 2 sasi kumaha raosna 3 sasi 4 sasi dugikeun ka ngalahireun tapi ibu teu ieu bodoh ibu teu ieu tujuan istuning ridho lillah kita Allah terus ibadana kewajibanana ibu gelis gerak mayun kalau jantan ibu maka neng putri berhadapan ibu dilepaskan Aisyah dilihatkan wae ibu ngalepaskeun Aisyah sanes ngalepaskeun kadeudeung sanes ngalepaskeun kanyaah kacinta kasih kanu janten putri kesayangan kacinta kadeudeung kawelas asih nu janten ibu kanu janten putra putrina hamo laas kurbahna zaman istuni nganteng dugikeun ka akhir zaman cintana deudeuhna nyaahna kanu janten murang gelis geura teutreup sing antep raraya nu janten ibu hidup ieu gelis anak ibu hidup anu parantos berjuang demi kasalamatan hidup ngagubrakeun ngalahirkeun hidup di alam lahir ke alam dunia disarengan ku ngocorna getih dina pahlawan gelis anak 25 tahun kepengkeun ayeuna hidup sejak ngantunkeun nu janten ibu saupami ide gaduh kalepatan kanu janten ibu kanu janten rama ayeuna pisan gelis geura suhunkeun karidoanana geura canda batin anu janten ibu ridona ikhlasna geura petiku hidup gelis sangkan malah mandar hidup teu janten dosa engke di yaumil akhir gelis anak ieu 25 tahun kepengker sanes waktos halus sak tapi lami tapi ibu sinerang rama beuki lami beuki nyaah beuki cinta anu janten putra putri bageurnya aku bageurna baunya aku baungna
Eta nu janten ibu, eta nu janten rama. Teu aya deui makhluk nu pangmulia-muliana. Nya eta ibu sinareng rama. Beung aya keneh hidup mah ayeuna kasakseni keneh ku ibu sinareng rama. Upami ibu sinareng rama parantos teu aya. Mung tutunggul anu dirangkul geulis ayeuna mungpung aya geura rangkul ku hidup geulis. Rangkul janten ibu. Alhamdulillah. Ayeuna mayun geulis parantos ayeuna mayun kanu janten rama. Bapak mayun kanu janten putri ke saya. Dicepeng lilin geulis ieu lilin guru mangrupikeun amanah tinu janten rama. Pelita cahaya nu nyaangan hidup di alam dunia ieu dibekeleun hidup caangna dieu nyaangan hidup ieu rama pelita cahaya lantaranana nyaeta nyakolakeun masantrenkeun ngulik pangarti ti alim mudah kanggo hidup jaga geura tampi amanah tinu janten rama geulis kade amanah tinu janten rama hidup sing iatna ngajalankeun dina rumah tangga sengitan keluarga hidup mobil khusus ibu sinareng rama geura tampi geulis alhamdulillah. Bangat bapak calik ibu calik nu geulis calik heula paling lihat mayun ka ibu sinareng rama ibu sadayana urang mular ke alam dunia disambut dirabu dipangku nganggo sinjang sinareng di adanan kudu janten rama da ugi ibu mah teu walakaya parantos ngahinta ngalahirkeun hidup aja geulis anak ieu aya lilin burung mugia hidup kecapna aya dina burung gangtung siang lempang mugia hidup beuh parantos janten ngalaki rabi ngolah sagaraning rumah tangga sing huru nangtung siang lempang pinuh kebagjaan lahir bagja batin salamat dunya salamat akhirat mungguhna aya di ibu sinareng rama sinareng hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat cai kembang geulis anak king eta kembang nu dianggo raksukan ku hidup nyandak simbol hidup kade koma upami hidup parantos janten rumah tangga anu dipercanten ku Allah subhanahu wa ta'ala rai hidup dulur hidup anu paling utami ibu sinareng rama hidup geulis ulah katumpakan kudunya eta dunya upami hidupna urang kawin geulis eta panginten ugeranana tinu janten ibu sinareng rama didugikeun ayeuna dina acara ngaras muga hidup teu hilap dina amanah eta cariosan tinu janten rama hidup. Alhamdulillah sae budak gadol Hasyum Budi kanu janten ibu sinareng rama oge ku taraja mari pola hidup sok jubras jebris payuneun anu janten ibu sinareng rama mugia ayeuna dihapunten ku ibu sinareng rama hidup geura pradi geura suhunkeun ku hidup geulisana. Astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mama, abdi segan galu
di pangkuanan salira sungkem pengbaktos tauis hormat ka mama sareng ka bapak. Mugi mama sareng bapak luntur mingkolu meninggali di pamri ngahapunten samudaya ninggal mata abdi di luhur sausap rambut di handap sehibas dampal maos abdi seueur kalempatan oge da ajan biasa maparinan kasenangan kanu janten sepuh anu parantos ikut abdi dugi ka ngalahirkeun abdi. Mama rela berjuang narohkeun nyawa demi kasalamatan abdi gubragu melar alam dunia. Bapak anu atos ngatik hadidik abdi dialit dugi ka dewasa. Jasa bapak disuhun dugi ka ubun-ubun dan dicatat kana aji sanubari. Abdi muktiasa munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Rabbi hilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mugi mama sareng bapak aya lindungan rahmat Allah salawasna. Amin ya rabbal alamin. Mama, bapak, abdi mundut doa nanti mama sareng ti bapak. Anu ikhlas sinarang ngawidian wira abdi dina dinten sejak ngada calon ke sana ajak mugia aya dina widu Allah Subhanahu wa taala ngalengkungan doa ti mama sareng bapak. Mugi abdi tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Sakali deui abdi ngaturkeun dihapunten anu kasuhun meninggalih anu di pamrih pangampura anu diteda lahir sinarang batin. Mana ibu kalangan ulama ibu parantos ngahapunten lahir batin. Mama didoakan rumah tangga sehingga keluarga sakinah mawadah warahmah. Setiksanya dalam keberkahan di rumah tangga. Hapunten mama anu sok curhat ka putri anu teu tiasa nyenangkeun kana sagala kahayang putri. Ayeuna ku mama didoakeun sing janten amin ya Allah. Alhamdulillah tulis pantas ning pahapunten ibu ayeuna hidup sejak nyuhunkeun siapunten kanu janten rama atuh bapak tadi janten putri kesayangan parantos nyuhunkeun siapunten mugia bapak ngapunten dikadalkeun ngalangkungan lampai bapak kasakseni pisan. Putri, anak bapak ridho dunia akhirat dan bapak nitip anjeun kudu bisa ngalaksanakeun ibadah anu suci, kudu bisa ngajalankeun amanat agama, amanat di salaki keluarga sedaya. Tong sampai mengkol tina jalan bapak hampura teu bisa mere naon, teu bisa mere harta, dan bisa mere restu ridho dunia akhirat. Dihampura ku bapak ge minta hampura ka putri setan bisa dugem-ngakeun saumur ieu. Ya, itu aja. Alhamdulillah jadi sangat hidup parantos aya pahapunten ibu sinareng rambut
doakeun Bapak selamat dunia akhirat ya. Upami ibu saudara rama parantos ngariduan ikhlas pasti Allah Subhanahu wa taala ngariduan ka hidup gelis anake mangga ayeuna ku hidup itu ayeuna ibu nyuhun sampean anak gelis ridho kabasuhan kucai pangwasuh sampean ibu ridho alhamdulillah banget awitan bismillahirrahmanirrahim Allah maha rahman Allah maha rahim rahman rahim namudia gelis anak kampung rumah ibu hidup kabar dengan kucai papa cai gegel hidup kesian tuung setengah dinten setengah wung istuni nyari pilih hidup umaha para singgari di kecretan tulisan sengit sampean kemudian hidup nurutkeun langkah ibu hidup nusaina dina rumah tangga kiat ku cocobi kiat ku boboda dina rumah tangga gelis alhamdulillah payun sok hidup gerasun tanpa sampean janten ibu aya paripawas surga aya di telapak kaki anu salaresna surga aya dina karidoan nu janten ibu karidoan nu janten rama ikhlas ngawitan ngadeg dugikeun kana ngurus ngatur ngadidik ngadik ya ali tugikeun ka ageun alhamdulillah bangga rangkul ibu rangkul ageun tanya lah kita 25 tahun rangkul ngaji sak deui ayeuna jadi sangat kudu wajibna calon pelimpah dina rumah tangga mugia doa ibu nganteng siang kalaya mugi dijawab Allah Subhanahu wa taala hidup dan putri dina napa segala di rumah tangga singkap penting dina laki rapi penting hasilnya ta'ala buatna maksudna binungku kabarpahan Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah para sagedengan ibu hidup ayah ramah hidup anu parantos berjuang gelis dampak sampean ieu anu parantos berjuang kampela anu hidup sangkan hidup kekakirangan wisata sida rumah angkat suku muli-muli istuning ridho ikhlas pamujanan upami pujan tanpa nasa upami pangan tapi menjadi drama ridho lillahi ta'ala kanggo kesejahteraan dan putra putri parantos mengadilah ridho ikhlas kira-kira cerita tulisan ingitan medan tentang
menuju loreng tumut patuh kalau jantan ibu silang rama kayak mapang itu hidup kedang patuh tumut kalau jantan khalifah di rumah tangga kate omat kedang sekubu satya kalau jantan saroge nyata khalifah di rumah tangga eta panginten gelis amanah di jantan ramah hidup moga dicamkeun sengitan nu jantan keluarga hidup alhamdulillah dirangkul bapak dicepuk tuh nagwana gelis tuh ramah Raji namana teteh sejak miang ngantunkeun mama sinar apa teteh ngawian nitip mama nitip bapak mobilih ayah kali ini panas tiris wartosan teteh dan teteh mau upami parantos dicanak kucaroge teteh panginten aya widikna teteh biasa ngabujengan kai ka mama cadaran ka apa upami teu aya widikna tilu janten caroge hapunten teteh moal tiasa kumargi kitu dede teteh titip mama silakan oke sangkatan teteh nyuhunkeun sapunten mobil aya sentang sengor kahidep dede teteh nyuhunkeun sapunten mangga disuntangan dede mangga dirangkul ieu bungsu alhamdulillah sok titipkeun sami ka dede ikomo ieu dede ngebungsu ngawaris panginten urus ngaturna apa sinar mama apa yuna mugia hidup dede nyaman ka mama nyaman ka apa sakumaha apa sinaran mama dede cinta na ka dede sinaran ka teteh mugia dede sing janten amanah teteh titip sakali titip mama titip bapak sakantenan teteh nyungkeun sapunten sambil kalepatan teteh mobil teteh aya sentak sengor adede teteh nyungkeun sapunten banget dirangkul aya uak bibi sinarang nenena aya mangga gelis pun kalau patanana yang jadi hapunten dari upami aya keluarga dari Pagitan gara bujeng ibu ustazah naik gelis ibu ustazah aya keneh mangga sabun tenang malam mandar upari doanan upari kasanana oke hapun tenang silakan doaana Allah Subhanahu wa taala kariduan kasan sinar ijabah kana naon anu dicita-citakeun deui putri di dalam hati alhamdulillah
nyunkeun sihat punten nu kasuhun ti luhur sausap Prabu ti handap saibas dampa mugia uyut ngahapunten kana naon kalepatan janten putu uyut oge mugia sing engal sehat deui sabihara-bihari didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh ieu panyawatna sing janten pamusnah dosa-dosa anu teu karaos uyut. Alhamdulillah. Mangga pananganana kana damis bapak sareng mamah pananganana kieu tah gitu. Sip, 1, 2, 3. Ayo terus aya karidoan mah katingan sarahna di handap di nu farsi di tengah tah sok dirangkul kuduaan ibu disuruh pipisan duanana tahan Teteh senyum ya. teteh Kamera. Oke. pananganana kanu damis mamah sareng bapak. Nah, sip. Alhamdulillah parantos alhamdulillah nyangga Bapak pipinya dikenain di sini Pak. Mama Sami. Nah, sambil pegang itu. Jadi Nah, senyum ya. ibu tangkap bapak Tangkap. Nah, Si tetehnya tangkap Pak. Nah, sip tahan. Oke, sip. ibu jumpa amin Allah paling pada dipangkon bisa Ke sini. bapak tadi ini kan tadi pak. Nah, Yuk, pelan-pelan maju. canak pak. Oh, pelan-pelan maju. Salam alaika Salawatullah alaika Mama di paling paling deh ibu paling ayeuna anu paling utami kanggo mempalinan siraman akan nabi ngibakanana Dia sapali kacekan Bu ibu bapak di ya kan baikin. Ibu bapak kuduaan. sama abdas pedanya Galaunan bu. parantos maka ibu kanggo ngaibakan udah putri kesayangan satu acana dikucurkeun ulah hilaf basmalah laku Setek aduh tadi. upami ayat Said nyalangrung di dalam panangan diusapkeun kana rarai hidup deui lagi subhanallah mangga 3 kali kama ibu mangga ayo diratakeun ibu sakali deui diratakeun ka pundakna duanana traska bengker tah kitu kana dampa pananganan tah sok geulis alhamdulillah parantos suntangan ka ibu geulis jazakallahu khairan alhamdulillah hatur nuhun parantos ayeuna urama anu bade ngiring ibatan mangga diantos wae mangga bapak dikawitan wae ulah hilang asma Allah bismillah dua kali dua bapak Ya Imam ayeuna saha coba nyari ibatan abdi teu ka Pak cium tangan dulu, tetehnya salim dulu. Tahan. Nah, Sip. alhamdulillah
Paling dia barisa no bade jerat di kali itu. Oh iya, mohon Bibi Eva, alhamdulillah hatur nuhun jazakallahu khairan. Nanti ayeuna Bu Eva, mangga Bibi Neng Putri jazakallahu khairan. Cekap sakali wae mohon jazakallahu khairan. Nek mohon. Nenek nanti mama mohon banget sekali wae nenek mohon alhamdulillah jazakallahu khairan cuci tangan heula alhamdulillah rabbil alamin mangga kanggo ka tua mohon Waneng mangga Waneng mudah-mudahan siraman pagibakan cai beri kucing dua neng sing janten cai kakuripan kanggo Neng Putri jazakallahu khairan suntangan gelis alhamdulillah kanggo bibi kanggo bibinya bibi aja nama ate nya satu acana diteraskeun panginten Ibu Ustazah mohon nyuhunkeun ridona nyuhun ikhlasna kanggo maparinan siramanana dengan tadi siraman rohanina ayeuna siraman ibakanana sinarang doa anu mustajab ti Ibu Ustazah malah mandar janten cukang lantaran Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana naon anu dicita-citakeun ku Neng Putri dina rumah tangga. Ibu Ustazah hatur nuhun pisan. Senyum ayo nama atas ibat gelis langkung gelis ayo atas saya ridho nabi Ibu Bebas bebas Ibu. Bebas 1 2 3 boleh dicium tetehnya. Pokoknya dua Si bibinya Pak. Ibu jangan menutup mukanya. Ibu. jadi nanya anak alhamdulillah sambil 3 Teh pegang pipinya teh. Oke. Teteh ngaleng teh ilmu sedang karama 2 Ya. Satu-satu dulu. Ya. Sok 1 2 3. Alhamdulillah para tos Bapak pada dicanak deui di pangkon data deui ge di pangkon ka dieu dicanak ka Mingga ka dieu lah Pak. kabar kanggo digentos Ibu pelaksanaan. Nah, teteh lihat sini Teh. Gaya bebas. Teteh lihat sini. Gaya bebas. Alhamdulillah. Oke, tangannya ke atas nutupin muka. Nah, keren sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kanggo ka ibu-ibu. Far from understanding, grew a forest from a tree.